dosana. Emang sabaraha nginjemna sabaraha nginjemna? 500.000. Udah gede teuing teh. Malu 1.000 juga gede teuing ujang duit itu. Dinu ceng-celengan pun sampai dibongkar. Kusaha teh? Ujang. Nah abad diinjemkeun atuh. Beki bangkrut atuh. Nya nah abad diinjemkeun. Rugi atuh. Pen tanggal 8 nginjemna, ayeuna geus tanggal sabaraha? Tanggal sebelah ayeuna. Tanggal 16. Nya berarti geus kalewat. Insya Allah. Bangkrut. Insya Allah, Bos. Nya geus we mah geus we didokeun we. Didokeun percuma. Tong ditagi-tagi. Wah, percuma. Engke dosana kabawakeun kabeh atuh. Insya Allah. Mun abi meninggal insya Allah. Rezeki mah di mana bener. Ku Gusti Allah teh ditarimakeun. Mun kalau meninggal. Ente nya syukur kitu mah bener. Insya Allah. Ayeuna urusanana hutang jeung meninggal ujang teh. Dosana berat kitu teh Bos. Bener. Hutang teh. Di alam kubur digenit ku Anoman. Digenit gitu Bos. Emang di alam kubur ya Hanoman gitu. Aya Bos. Jika pemain India aya gegendir rumput. Jika Anoman Bos. Insya Allah. Cara aku jeung wayang alera teh. Wayang-wayang. Gendir beda deui Bos. Nya digendir ku saha digendir? Ku malaikat atuh. Nah aya Hanoman segala. Aya Anoman Bos. Insya Allah Bos. Ngajakan naon eta Hanoman di ditu? Di akhirat ngajakan naon? Pemain India pan. Nya naon? Kuku tahe. Mari Lain eta Hanoman maksudna naon di alam akhirat naon Hanoman di maksudna? area teh di alam kubur itu teh Bos. Nya di alam kubur teh aya Hanoman. Anoman teh misalkan pemain suku tahe, pemain India pan Garlut aya Anoman ngaranna eta teh Bos. Nya hubunganana Hanoman jeung alam kubur jeung hutang naon? Hutang Anoman beda deui Bos. Teu nyambung ngomong teh. Mari Kan di alam kubur geus Hanoman atuh kana malaikat. nya malaikat teh kegedeana badag anu jiga Anoman. Oh, pinjem ka Hanoman. Nya pinjem ka Anoman. Ba, ini pinjem Anoman. Genir langsung disiksa eta teh. Dalam kubur teh da aya, Bos. Jadi malaikat teh nginjem heula gegenir teh. Alhamdulillah kitu. Ka saha teh? Ka Anoman. Anoman namut digret. Oh, malaikat teh teu bogaan gegenir. Ya gaduheun atuh. Di neraka teh aya. Ongko nginjem ka Anoman, ongko gaduh jadi kumaha ieu teh teu puguh ieu teh. Namut teh ka Anoman. Heeh. Tah, keteng geus namut teh ka malaikat namut Anomana digenir anu boga hutangna gitu. Ngomongkeun ujang mah balik ujang mah. Ngomongkeun mal bener ujang mah. Boboe